Arek henteu pelem kumaha atunya menang sorangan mah rada hariem-hariem kitu. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, ieu sabenerna lanjutan vlog nu kamari balik ti pasar. Tadi nama arek dihijikeun tapi durasina kapanjangan teuing. Yang geus we dijadikeun 2 heueuh. Soalna lamun dihijikeun mah rada teu nyambung alur video vlogna. Ari kieu mah kan ngeunaheun. Oke lanjut. Ceritana kan balik ka imah teh hayang langsung sare karena emang cuacana bener-bener nyelecep pisan kana tulang. Ku saking tirisna jaket oge tembus. Nah, tiba-tiba beuteung rada kukurubukan tandana naon? Yes, lapar hayang dahar. Berhubung eueuna naon da emang karak balanja. Jadi ayeuna teh arek nyen sangu goreng. Seperti biasa cabai bawang dihiriban beres eta teh digejoskeun supaya rada mantap sekalian di pakaian gaji. Karena kebenaran tadi teh meuli daging hayamna. Di lembur mah sangu goreng teh teu kudu make bahan komplit. Kadang uyah jeung mecin oge jadi nu penting aya sangu jeung minyak heueuh. Selain ngeunah di daharna ketika urang keur lapar, tina nyeuna oge praktis alias gampang. Teu loba proses kudu nungguan lila. Nah, sangu goreng sendiri teh boga ciri khas. Selain babari nyeuna rasana oge lumayan ngeunah heueuh. Sanajan bahan-bahanna saayana tanpa kecap. Pokona mah very good. Terus orang kadang inget zaman sok masih ulin kumpul ngarendong di imah babaturan. Nah, tengah peting teh sok nyarian sangu goreng kieu. Dahar babarengan teh nikmatna bukan main. Menilekoh pisan rasana oge. Komo deui lamun dibarengan pake lalab-lalaban. Terus aya sambelna beuh langsung sing kurucud sungut weh. Karena emang sangu goreng jeunan sorangan mah seenak itu malih. Oh guys, aya nu sarua teu sih siga urang. Lamun dahar sangu goreng teh kudu pisan aya tomat. Katempona emang rada anehnya dahar kudu dibarengan tomat. Tapi maraneh teh kudu nyaho. Daharna dibarengan jeung tomat teh beuh ngeunah pisan. Ada sensasi seger plus rada hariem-hariem gitu. Caduk ucing meureun hariem. Tapi emang bener loh, lamun keur sanggeuk nyeun sorangan mah kadang sok meuli wae kaluar. Nah, urang teh sok request ka tukang dagangna hayang panglobakeun tomatna. Karena bagi urang mah ngeunah. Sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.